Ari dalil cek aklina mun bukti Gusti Allahna eta bing bilanganana moal dipanggihanana hiji perkara makhlukna ayeuna aya makhlukna tetela tetaadudna wajib Allah wahdaniyatna ari dalil cek naklina surat Al-Ikhlas ayatna hiji qul huwallahu kawitna peku anjeun tuluy keuna. Ieu teh dalil akli jeung nakli sifat wahdaniyat wajib di hak Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa wahdaniyat teh hartosna teh sahiji Allah atawa hiji Allah wajib ayana eta teh sifat wahdaniyat teh aya di Allah mustahil lalawanan sifat wahdaniyat. Naon lalawanan sifat wahdaniyat teh? Sifat naon? Sifat ta'adud. Hartosna sabalikna sahiji nyaeta bing bilangan. Loba bilanganana bing bilangan teh. Taeta ta'adud anu hartosna bing bilangan loba bilanganana mustahil pikeun Gusti Allah. Tah sadayana sifat-sifat wajib di Allah kadah apal urang teh nu 20 nya wujud qidam baqo muhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahda niat dan seterusnya. Tah hiji-hiji sifat nu wajib di Allah nu 20 teh urang teh kadah terang kana dalil na masing-masing. Mohon dalil akli sifat wujud naon? Dalil akli jeung nakli oh, dalil akli terutama nawa? Dalil cek akal. Dalil akli terutama nama nu kedah terang pisan mah. Dalil cek akal dalil akli wujud sifat wujud wajib di Allah naon berebet tah kedah terang. Dalil akli sifat kidam bako dan seterusnya kudu terang. Tak ieu bade ngadalil aklian dalil cek akal sifat wahda niat hiji Allah. Naon dalil aklina dalil cek akalna mun Allah mun diri urang ringkeskeun mun Allah bing bilangan loba bilanganana atuh 2 3 misalnya teh Allah teh lamun ngadalil aklian biasana make lamun heula bari tos lamun teh kadituna teh sifat nu mustahil di Allah. Contoh ieu ngadalilan wahdaniyat teh hiji Allah maka bakal kieu lamun Allah bing bilangan kan kudu sabalikna tina hiji Allah. Lamun Allah bing bilangan Allah teh loba 2 3 maka moal aya makhluk saurang-urang acan. Kumaha dalil aklina teh sifat wahdaniyat teh lamun Allah bing bilangan maka moal aya makhluk saurang-urang acan. Deui lamun Allah bing bilangan maka moal aya makhluk saurang-urang acan sedangkan eta mustahil. Naon pangna mustahil? Da aya ieu makhluk Allah teh aya urang ge makhluk Allah berarti teteh lah Allah teh wahdaniyat hiji